maksakeun deui. Ampun, ada motorna kieu geuning tengah dukun Kalau kolongo. sadar diri we goreng. Siap. Katakan boga banget tong goreng-goreng teuing jadi goreng kana motorna ge. Naonnya ieu? Ayo ku kulutus. Ngerakeun mau awewe motor didorong. Hayang nyaho teh trikna supaya bisa hirup. Carana asupan tah kana tank ku ami soto. Jadi pas digas teh keluar minah ka itu. Bener nya mun kitu we jelema ieu teh motor. Heeh, keur mah urang masuk jajanan. Duit ti urang, bensin ti urang, ayeuna paeh motor urang di milu. Eke teh heula nya. Jeung anjay. Tapi mau mantuan mah. Jeung ti heula. Nah, kunaon sia eta? Ya, Bensinnya paehnya hakal. sarua goreng jeung motorna jeung beungeutna deui. Di hari saya tukang bensin ya. Pangalah. Sila buru, buru. Gila ieu. Bensin. Can laku-laku deui ya Allah. Lain bantuan, lain naon dorong ieu mah kalakah numpak kungkul ya kunaon. Aduh, gagal we aing mah. Heula. Iya, cek aing heula. Kan urang rek balik rusuh. Aing beak bensin ge teh heula aing heula. Bodoh amat. Aing heula aing beak bensin ge aing. Orang heula pernah rek balik. Aing beak bensin. Naon di mana sekudunya rek kan di nu dagang oge nya. Teuing ye rusuh ya rek balik ya. Aduh rek balik di Sia memang di kamari. Tagih sia. Ngebok sia. anjing aing heueuh boga hutang 5.000 kamari udut mah atuh coba nikap makan lah ya kan apa bái đâu bao đó mấy thôi ra ra đi lu bekang leh ai Panglai. Sorika. No. si sayang teulah bobogohan buah holding geus badag kitu Pan di servis ku aa teh ya? bentar bisa badag kitu kunaon eta Aman di servis ku aa. pantes Bagus gak? ih pokona mah leuwih bobogoh kayak ayeuna mah I love you. ih tuh Ya amon kurang nyetingna ieu teh alit wae ku akang. Lupa ini Ih, barang teh alit ku akang di setting. Oke, orang meuli obat nih. Obat ngageungan. Ih, da teh enakan. Ih, da ama ieu ge huras jeung alit kan tuh. Dicoba ku ama ya cedaan ieu teh. moal engke di mah Tidak sesangaleun kieu sakalinya bakal langsung ih alit tuh. alah ini engke di ieu Ah, alim ah. Hiu. maksa ieu beunang ka urang nya Ganteng we kalaki teh
Gimana nih? Bade popang raos lah kedap. Anjing, lalaki teh ganteng ku ganteng nah. Tapi melehoy. Masih ah? Oh, ento biasa. Ya. Gitulah kedengnya. Namanya sama setia. Kayaknya. Si mantap gitu neng, makan naon? Naon mantap kieu, aduh. Ih nyata ke bawa abis mau gorengnya tinggal barang aja di. Tuh jadi sesangaleun, sesangaleun ya. Bade mah neng, di servis ku Boleh. Teu melehoy. Oh, ih, kiraha tuh abah ada di servis teh ieu. Mungkin bae ditu lah. Emang mah ieu lah. Naon heula? Ah, ieu nah hayu atuh. Hayu. Tapi mah itu kumaha? Gampang itu mah. Sunah Rasul 4. Bisa. Ih, mah jagoan. Saya itu. Kalau mah Beb. Naon di dia? Beb teh angsa. Berubah ya tiba reto teh. Ayo lalaki kitu digugulung Atunya kebayang teh ngapalam. Lalaki kitu digugulung. Buuk juga gulali kos di korsel, berem gitu. Jadi dirinya tinggal lihat jadi serang. Hek tempo tuh kalau aku anak laki mana? Mana? Otong ini dibagi-bagi. Jadi perang dunia timnya tulus mulung muntah anjing. Itu sih. nah ke koleksi nu anyar. Ya. Berarti kita 2 lawan 1-nya. Iya dong. Kebagian jatah. Santai. Ya, itu kayak kumaha? Iya, kelahnya. Nah, servisnya goreng itu kolam. Ayo tuh kurang servis. Bungkus. No. Siap.